Geura pilarian elmu anu aya manfaatna, ulangan ukur capena teu aya buruhanana. Ari elmu nu manfaat eta karaosna nikmat, kupada jalma dihormat kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana henteu aya nu sampurna, seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Diajar elmu tauhid sing apal tong kulak kelik, ngarah teu kabawa palit elmu pikihna sing mupid. Ari tauhid ka Gusti geura simpen dina jero ati, yakin sieun ka Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur, senang sehat pakir udur, ti hirup sampe dikubur ka Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah kedar ka anginan, ulah laas ka hujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana teh ti Gusti anu ngagaduhan pasti, nu ngatur hirup jeung mati, tekadkeun